Ayo Ayo. Terus tekiat pokoknya mah stay tune. Jangan lupa di like, comment, and subscribe. betul pisan. Tekan YouTuber tombol saja. lonceng. Oke. Nu bade sawer kantun aya didinya. Di bawah di link bawah. Di bawah di link Saweria deskripsinya kantun. Mudah-mudahan sing berkah. Amin. Upami anu nyawer anu henteu oge sing berkah ngadangukeunana janten hiburan kanggo urang sadayana. Ku kituna urang prung we. Dirungrung, dicium, dieyong, diayun-ayun, dikawihan, dihariringan. Boneka. Mitra kaum dangu tapi lamun boneka geus ceda, geus busik, diiwing dibuntang banting. Dijebean malah aya kalana diciduhan. Nu ditungtungan ku diwajak tuluy dibebeutkeun ancur we. Tapi tina hal sejen nya boneka nya wanita. Nya wanita nya boneka. Anggapan lalaki hampir sarua. Wanita nu sorana emas, nu bisa ngalagu jeung ngalaga, bisa tembang bisa ngigel. Masyarakat umumna muji ku bisana, muji ku rengkakna. Tapi parandene kitu. Sajeroning muji bet ditungtungan ku nyela, digegeuleuh. Majah awewe nu kitu mah hina. Dijungjung, diugung-ugung tapi dilelewe, dilelewa. Taya ajen sapeser dianggap kawas kacacing. Tapi sanajan kitu, bumi mah terus muter. Malah aya jelema nu hiber ka bulan sagala. Pikiran-pikiran manusia ngagilir, robah alam, robah anggapan. Baheula anu disebut ronggeng teh, ayeuna jadi seniwati atawa sinden. Mun baheula ronggeng dijungjung bari jeung dibebeutkeun, tapi ayeuna mah dipuja, dipuji, bari terus dijungjung. Sarta bakal terus dipiara di dama-dama. Sing nepi kana harti mungguh seni sora jeung seni ibing jadi guna keur masyarakat umumna. Mitra kaum dangu. Dina carita Sri Panggung ditembrakeun cara jeung ciri anggapan masyarakat kagolongan seniwati. Dina zaman nu katukang, dina zaman jajahan. Kumedalna ieu buku nu baris kumanganggang didongengkeun, nu dituju ku pangarang mugia anggap-anggapan masyarakat nu baheula teh bisa robah. Banting setir kana anggapan mungguh seni sora jeung seni ibing teh nya-nya dipiara. Sarta dijungjung disuhun dina embun-embunan. Seni sora, seni ibing nu sapuk jeung kapribadian Indonesia. Malah ayeuna mah tos seueur nya mitra. Dinu aplikasi-aplikasi oge anu nyadaranyi. Modalina TikTok geuningan. Anu kararomal teh silih nyanyi nyanyi sakali ewang. Sakitu bubuka teh pengarang ieu buku nu taya sanes iwaltipun caraka.
Angin gunung ngadalingding nembrag tangkal nebak dangdaunan. Ting arusik sungkan Malik bangun masih genah hayang keneh cicing. Da puguh masih keneh peuting. Halimun subuh nyulumun nyalisih sela-sela bilik. Nembus nyusup kanu keur murungkut. Dikarimbun, disimbut, cap nyecap niup daun ceuli. Mapai bulu-bulu badan, sumarambah kana urat-urat sarap. Mitra kaum dangu, dina kaayaan anu samodel kitu nu keur sare tibra kageingkeun. Panon tunduh kapaksa, yen kudu nyaring. Nyaring bari panon peureum batan hudang anggur ngaringkuk, nyieun angka 3. Sirahna nyusup kana bantal, leungeun nyelap sela-sela pingping. Masih teu tahan. Keukeuh keudeuh tiis nyecep sakuriling bungking. Poporongkolan narik sarung nyedak kana sisi bilik. Ngarasusuganan tonggong antal sugan haneut. Tapi tiris tetep kutis na angin gunung. Sulubung haseup di pabrik ngaheong, tarik ngajerit gancang narawangan. Nyabrut asup kana ceuli-ceuli nu keur ngaringkuk ngadedempes ngarasakeun tirisna mangkat. Hudang, sanajan tiris kudu hudang. Teu meunang sungkan teu bisa aral. Sanajan tiris jeung poe keneh oge kudu hudang, geuwat hudang, dangdan jeung mangkat. Hatong sulubung haseup ngaheong, lain sakadar disada supaya kadenge cara ngadenge kana sora suling. Tapi ieu mah ngaheong ngabejaan. Ngaheong parentah, ngaheong nitah. Nyaeta supaya bujang-bujang kontrak enteh harudang terus mangkat ka kebon di Garawe. Mitra kaum dangu, bujang-bujang kontrak pukul 5 rebun-rebun kudu geus ngajingjing ember. Mawa peso pangot mangkat ka kebon. Nyadap getah karet, bujang-bujang kebon atawa sok disebut kuli-kuli kontrak, awewe, lalaki, oge barudak. Nu sawawa rebun-rebun geus diharudum halimun, kudu geus aya di kebon enteh, metik pucukna. Diharudum halimun, ting kerebet dina sela-sela tangkal, dikaredong karembong bari mawa endong keur wadah pucuk enteh. Tiris tadi hiding ditambah kuci ibu nu nyalangkrung dina daun-daun enteh. Katebak leungeun. Atuh baju jeung samping rancucut teh beda jeung jelema nu tas 3 brus kana walungan. Beuki haneut, beuki seger, beuki panas, ngebul tina baju, ngebul tina sungut. Asal tiris kasorot panasna panon poe. Panon nu asalna rumeuk ngadak-ngadak cekas tenaga nambahan. Keur ngareah-reah rasa sepi ti tadi ngamimitian saurang nyarita silih tanya nu akhirna kabeh sungut pada daek ngomong nu teu puguh leunjeuranana. Haleuang saura nu tembang lagu Karang Nunggal ditema ku nu sejen lagu Banjaran silih tempas nu akhirna teu puguh dengekeunana. 4 cek mandor metik kanyi Patmah. Mitra Nyi Patmah teh budak awewe kuli metik nu umurna kakarak 15 tahun. Lagu kembang beureum nya.
Buruhan atuh Mang Mandor, cek Fatma. Heke dibere sabenggol. 2 lagu tapi. Ana haleuang teh nyempat ngalagu. Lagu Kembang Berem. Sakur nu aya di dinya nu maretik katut mandorna reg eureun. Leungeunna ngarandeg. Jegreg deket pucuk, beheungna kabeh Marius, panon olohok ngembang kadu. Kabeh nenjo ka Nyi Empat. Ambekanana renghap ranjug bareng nurutkeun irama lagu. Rasa kagendam ku sora, jiwa kabawa ku nada. Lalawang asa diawang-awang, diayun-ayun, diapungkeun, dibanting, dikenyat, dialungkeun, digaleongkeun. Ampun, kawas jelema nu keur tumpak parahu kakara, renghap lawang galeong nurutkeun jalana ombak. Eta palebah sora jangkung ditungtungan ku senggolna dikenyatkeun. Tina sora leutik nu ngadak-ngadak gede nu kadenge kabeh ngarenghap. Maksud teh nu ngadenge kabeh ngarenghap. Punten. Atuh dina panutupan dibarengan ku marah maina beungeut. Lesu leuleus lir nu dipupul bayu taya tangan pangawasa ku bawaning sugema surup jeung lalembutan. Sugema kasipat ku gaharna sora Nyi Empat. Sahan mikiran pangajat ati pengkusung oyong nepangan pada Deui Nyai, deui sabenggol deui laguna lagu hayam ngupuk, cek Mandor deui. Ngong deui Nyi Empat ngalagu nyumponan pamenta mandor. Mitra pamikirna supaya jejeg 5 seneun, duit 5 sen teh sarua jeung ladang kuli metik 2 kiloeun. Dina zaman harita mah ngan kakarak oge nepi ka tengah-tengahna Nyi Empat ngarandeg. Kusabab ka tembong aya jajaka keur nangtung gigireunana. Hei, na make eureun hayu teruskeun. Isin hayo teruskan engke ku aden di persen satalen. Nyi Empat ngan ukur ngareret ku juru panona kanu disebut aden ku mandor teh. Jajaka kota kaciri da bajuna oge dirangkep ku baju kaos kandel. Manehna kalah cingogo nyumput kana rungkun tangkal enteh. Dihayo-hayo ku mandor oge kalah kanga didempes teka tenjo sirah-sirahna acan. Jajaka kota putra juragan mandor besar. Ku ikhtiar pangjeujeeh juragan kawasa kontrak bisa asup ka sakola Milo. Harita mahna geus kelas 3, ayana dikontrak harita keur pakanci. Rebun-rebun mahna geus hudang, kabawa kahudangkeun ku sora hatong. Tapi hudang lain mereka kebon digawe, ieu mah rek jalan-jalan mapai jalan sela-sela tangkal enteh. Nembus ibun nyesep hawa gunung nu diarah nambahan sehat. Tika jauhan lapat-lapat aya sora nu tembang ninggang kana ceuli nu keur macakal mikaresep kana lagu Sunda. Manehna harita keur ngawaratah diajar lagu Sunda dilarapkeun disusurup kana hitar. Ceulina ditungkup ku leungeun sangkan sora nu datang bisa asup kabeh. Jeung keur nganyahokeun ti mana datangna sora. Katangan yen datang na sora teh ti belah kulon, terus disusul tepus norobos ka tengah kebon, remis teu dihiding nya anjog ka dinya ka deukeut mandor nu keur ngadengekeun lagu Kembang Berem teh. Aya sora gara limpu kitu nya Mang Mandor. Hanjakal bet eureun. Eta mah sora sutra bakat bawa ti kudrat. Hanjakal make eureun.
Semua Aden. Atuh dah Aden mah. Kumaha Mang? Sun sanes mung sorana wungkul Aden sutrana teh. Nah kumaha kitu? Rupana oge jajar pasar. Jawab mandor. Akeun harupa mah. Di daya oge teu kurang. Tapi ieu sorana kumaha kitu Den? Di kota sora kitu mah taya pibandingeunana. Semuan kitu ieu mah nyempat komplit. Komplit kumaha? Nya hade rupa nya hade sora. Baru kanan. Sasah manggih hilari sora model kitu mah. Eta dina melungna napasna mah diku panjang. Tiasa ngacapi 4 teh. Kumaha Den? Tiasa ngacapi teu? Atuh kantenan bae. Gerang ke wengi urang tanggap di rompok Mang. Wah kumaha Mang? Kitulah tabu 8 lah. Laras Mang? Nya. Engke abdi ngabantuin hitarna nya. Gerak nembian sari gerak. Semon. Upami Aden bade sumping, da gampil. Nyempat mah caket rorompokna oge caket. Mangga. Engke abdi dongkap. Manehna pamitan. Sarta tacan oge 100 lengkah nyempat ngalagu deui. Lagu hayam ngupuk nuluykeun tadi. Atureg mehna ngarandeg deui. Tapi basarek balik deui kulantaran sieun eureun deui mun di deukeutan nya antukna harita pisan mehna cingogo deukeut rungkun enteh bade ngadengikeun sora nyempat. Mitra kaum dangu, tamat lagu hayam ngupuk di tema ku lagu Polos Tomo. Beki antep beki leleb, galeong jeung enjotna senggol mani matak urugaangen. Beak lagu Polos Tomo beteka denge deui. Ngeusan meureun cek geureun teu satena. Manehna nguliat ngalampengkeun sukuna da tadi mah teu karasa kabengbat ku sora sutra nyempat. Rek mulang koreleng deui nyampeurkeun mandor. Perlu nama jabat di hayang ngadeuketan nyempat teh. Rek nyarita engke ulah nepi ka teu jadi. Jeung kacapina nya Mang. Malah upami saya gimah nu nyulingna sakalian. Mangga Den, mangga. Mangga sadayana oge aya da. Tos komplit. Bari haringan lagu ditembangkeun ku nyempat manehna leumpang rek mulang. Sora nyempat teu bisa dirampa, teu bisa ditenjo, bisa natengan ku didenge. Nempel dina ceuli rapet pageuh maneuh dina rasa denge manehna. Leumpang nenjo nya nenjo. Da puguh aya suku jeung panon tapi rasa musat kana rasa denge. Sora nyempat nempel montel ka bawa asa aya asanya. Datang ka imah ujug-ujug gap kana hitar, jentreng ngahitar ngapakeun lagu nu kadenge tadi. Alah tas di mana Cep? Cek ibuna. Wangsul jalan-jalan. Eta Mam, mendak sora aya ku hade teh. Sora naon? Eta tembang bujang petik. Eta mah sora. Nah ya garah limpu kitu. Gara sarapan Cep. Tu dina meja roti. Bawa susu nama geus tiis deui cik pek rarasakeun ngeunana roti mantega susu geura.
jeung sora tembang bujang petik cuk. Hari mami atuh sanes-sanes deui atuh. Nyapek bae itu gara inum susu nabi Siti Ismanten. Mitra bari heheotan lagu hayam ngupuk manehna nyamperkeun meja makan. Rot nginum susu 2 regot, hulang ngahuleng. Lagu polos tomo nyocokan ceuli kek kana roti mantega, wal asup kana sungutna. Keur ngagayem ayem ngaheang lagu hayam pupuk, lagu hayam ngupuk asup kana ceulina. Punten. Sora nu kadenge tadi sora nyempat. Maehna nyeh seuri sorangan bari ngorekan ceulina. Sora hatena nungan bisa ngaharewos teh. Nah aya sora nepi ka terus-terusan apal kana ceuli ya. Rotina ngan beak sagepok. Terus nyokot hitarna, jentreng deui ngahitar, ngapalkeun karengke peuting bari dibarung ku ngahariring leutik. Teka rasa geus pukul 11. Manehna nunda hitarna terus katepas ngalong nenjo ka jalan. Heong sora hatong di pabrik. Berudul aleutan kuli-kuli kontrak ngaleut ngeungkeuy aleutan nu naranggung ember. Dieusi ku geutah karet. Beak eta ditema ku aleutan awewe nu tas metik enteh. Ngagandong endong lamak dieusi pucuk enteh reka tempat nimbang diringkeun ku mandorna. Manehna cengkat. Panona ditenjokeun kana aleutan awewe teh ditalitikeun saurang-saurang sabab tangtu ti antara eta awewe teh aya nyi 4 nu hade sorana teh. Kacidahan jakalna bete kanyahoan mana nyi 4 da puguh lain aleutan ngan ukur wewalasan. Katurug-turug bangun jeung rupa papakeanana meh sarua pada belewuk kabeh. Hayang terang mandorna, Mang Mandor nu tadi panggih di kebon oge teu kapanggih deui. Da mandor oge meh sarua papakeanana. Di setelan gidril blel, didudukul boni, didudukui boni pada marawa itu. Mitra kaum dangu, kubawaning penasaran, manehna turun terus lempang ka gudang paranti nimbang. Ana datang ka gudang geus kaporotan, jelema geus pada mulang ka sabedeng-sabedengna. Nu kari ngan tinggal juru tulis jeung tukang nimbang. Manehna langak longok api-api nenjo gundukan pucuk enteh. Milari saden, cek juru tulis. Henteu Kang. Ningali ieu enteh maneh ngagunung ari tos dikumpulkeun banyak. Oh, tos lami sumping den. Tos 3 wengi Kang. Oh, sabaraha dinten pakanci teh? 2 minggu. Uluh, atuh lami keneh. Sumohon. Mangga Kang. Urang amang ka pabrik. Mangga. Walon juru tulis ngahayukeun. Mitra kaum dangu, basa tukang timbang nanya ka juru tulis saha-sahana pok ditembalan. Piraku tuh nyaho. Eta teh putra juragan mandor besar nu sakolana di dayeuh. La ilah. Eta teh Cep Tatang. Bener tere agungnya. Asa anyar kene di sunatanana oge.
Ayeuna mah ni geus jaluk-jaluk jangkung kitunya. Oh, tuh anyar. Eta mah rarasan urang bae, da urang ulu kutek saban poe jeung enteh. Jol poe enteh, jol poe pucuk enteh. Meureun ayeuna cep tatang teh aya kana 18 tahun umurna. Da bejana ayeuna sakolana geus kelas 3 di sakola mula. Oh, aya ku kabeneran eta mah juragan mandor besarnya. Abong anak emas juragan Kawasa. Kapan nyakolakeun ka HIS oge hese. Teu sagala anak jelema ditarima. Mangkaning ieu mah make bisa asup ka sakola Walanda sagalanya. Ya terus kamu lo deui. Untung paingan atuh. Rupana cep tatang kawas juragan Kawasanya. Cek sabae cep tatang lain sinyo. Nya kawasna bae basa istrina juragan mandor besar keur nyiram kasang-sem ku juragan Kawasa jigana. Mitra akhirna manuare di dinya teh alewoh ngaromongkeun. Den Tatang atawa Cep Tatang. Nya meureun tuh. Cep Tatang digupayan ku juragan Kawasa tandangnya. Ngomongna oge tatag pisan tuh. Abong diajar basa Walanda ti budak. Mohon, lamun nyaur ka urang mah pek pahareup-hareup kitu. Legeg. Mun teu kaluar hot perdom mah tah wani tumpangan. Nya oi. Kadang-kadang diusir ti kontrak. Kapan bareta oge aya mandor? Kumaha kitu? Teu pira dumeh pamprok di pasampangan. Heuh, kumaha? Teu nyuplak dudukuy bari teu nyebut wilujeng enjing. Kapan kontan di hot perdom? Sareng teu meunang digawe deui. Mitra kaum dangu. Den Tatang atau orang sebut we Cep Tatang lah. Harita teh dibawa bareng ngarendeng. Kukurilingan bari ngawangkong asup keluar pabrik. Dibawa ku juragan Kawasa. Jelema-jelema sakur nu kaliwatan ku juragan Kawasa jung nangtung unggek bari ngucapkeun wilujeng sumping. Mun kabeneran papanggih jeung obsender Walanda nu sok disarabut juragan Anom ku juragan Kawasa sok diwawuhkeun disebutkeun ngaranna Cep Tatang anak Hup Mandor Raden Harjakusuma. Sanggeus kaluar ti pabrik terus nguriling mariksa bedeng-bedeng tempat kuli-kuli kontrak diiringkeun ku mandor nu ngurus bagian kebersihan. Cep Tatang sajeroning lahaloho ngiring juragan Kawasa ka bedeng. Teu weleh ulak ilik sugan aya nyempat, tapi weleh teu kapanggih. Da puguh ari ku kitu teh mah. Rupa nyempat oge tacan pati sidik ngan ukur saliwatan tadi basa di kebon ngan sorana nu moal poho teh. Engke oge peuting bakal kapanggih da. Sabatahe ngadenge sorana cekeun teh satena. Tamat sakabeh bedeng dipariksa, Cep Tatang pamitan ka juragan Kawasa. Rek mulang ka imahna. Sanggeusna ku juragan Kawasa ditepak pundukna, manehna mulang. Pukul 7 Cep Tatang geus datang ka imah mandor. Nanyakeun tulus henteuna. Pamajikan mandor pipilueun cumarita. Alah, naon atuh susuguna Cep? Nya naon atuh? Bi, ngahuduk bae Bi. Minangka lauk nama ngagalehendog wae. Atuh deungeun ngopi nama naon bae kue-kue di warung. Nganggo cau deui nya. Sabaraha urang nya Mang Mandor? Anu puguh mah panginten nyempat si sama nu nyulingna tos sakitu taya deui atuh aden we sareng Mang. Ari nu lalajo kumaha Mang? Keun bae nu lalajo mah keun bae
tong disuguhan da sanes undangan ieu. Ieu mah bila aya sepuh-sepuh nu caralik. Urang etang bae 15 urangeun nya. Sabaraha bi pikeun sapeunana bi? Beas 5 liter oge cekap. Endog 15, kalapa 10, satalen beas. 3 ketip endog, 2 sen kalapa. Atuh kue kopi gula asap perak oge cekap cep. Tak ieu bi tah. Artosna 15 ketip. Alu geuning langkung. Keun bae ieu mah etang-etang keur nambihan. Kubawaning keukeuh nu mere kapaksa ditampanan. Mandor ngadalekan ka pamajikanana. Na jero hatena ngagarantes nah make daek narima. Kapan eta teh Cep Tatang, putra dununganana. Ku pamikirna mun manehna ngahormat atawa mupujuhkeun ka putra dunungan, santeuna dununganana teh bakal mikanya ka manehna. Bisa naikkeun pangkatna atawa nambahan gajina. Mitra sabada Isa nyempat datang diiring ku si Saman tukang suling. Bari manggul kacapina. Mojang leutik mencenit nyang hareupan kacapi. Menang midang saya aya. Di baju kabaya encit batis ngalangkang awakna jeung kutang beureumna. Di kongkorong mute beureum sasetel jeung geulangna. Anak prak teh ramona nyaba kawat kacapi bereh teh kukuna beureum deui. Da salawasna sok di pacaran. Beungeutna bodas ngeplak di wedak cangkuang. Tina tak-takna nyampai carecet beureum keur nyusut seupah. Da samemeh prung teh sok nyeupah heula. Cep Tatang nu harita diuk disagigireun kacapi hareugeun. Mata simeuten nenjo rupa jeung tingkah pola nyempat. Teu sangka aya budak bet jiga nu geus gede. Daweungna, ringutna, jang ngilekna kayungyun. Eta lebah nyapek seupah, ngagayemna di barungku hirupna panon. Estu matak deung deleueun. Cep Tatang mah moal boa rek mata simeuten oge da kapan kakarak harita nenjo pada deket jeung Nyi Empat teh. Da tadi mah ti beurang basa di kebon teh tea pajauh jangan ukur sakareretan. Katurug-turug kabeneran kaselip ku sora. Ditenjo ti kajauhan teh teu beda jeung tunggul kaduruk hirup. Mitra ana jentreng teh ramo noelan kawat kacapi. Kukuna menang ngabeureuman ku pacar tea na da aya ramo hirup kitu. Hideung teu nyalahan eunteup matak bengong nu nenjo aya ramo hirup sorangan. Cep Tatang geus boga rasa bisa ngahitarna teh, bisa jeung variasina sagala. Da eta wae kacapi teh dituturkeun ku gitarna dina lagu-lagu Sunda. Tapi di tengah-tengah ngadak-ngadak kaku, babakuna sukmana kaceot ku nenjo ramo nu saumurna kakarak manggi. Aya ramo hirup sorangan, tungtungna mah cul hitar diganti ku olhok bengong. Jentrengna sora kacapi dilaunkeun dibarengan ku sora suling. Lagu nu tadi basa di kebon teh, lagu polos tomo. Sakurnu lalajo kabeh balem teu oyag-oyag acan. Asa paeh sakedeung, asa jadi arca nu ceulina bisa ngadenge.
Sora kacapi jeung suling ditambah ku sora Nyi Empat. Ceuk Mang Mandor teh mah ku bawaning teu manggih pibasaeunana deui majah teh kiamat ieu mah kitu. Cep Tatang terus bengong. Nu jadi aneh gerentesing hatena. Memeh maena nenjo nu tembang eta dina lebah tarikna sok katenjo urat beheungna nepi ka jebing. Cara beheung orai kobra, sungutna ngalewe, beungeutna jadi robah. Nepi ka nu geulis oge sok ngadak-ngadak jadi goreng patut. Tapi nya eta Nyi Empat dina tarikna sanajan saperti nu ngajerit eta sungut jeung beheung sanajan robah. Dina robahna teh bet jadi nambahan manis. Komo dina senggol nu kendorna, dina tungtungna dibarung ku imut ditambah kurindat mata. Masya Allah bae. Maneh hayang diteureuy bari digael-gael ku Nyi Empat mah. Waktos na mitra kabujang seep cag urang tenden heula dihandeleum hieum gesan sampuraneun cag urang tunda dihanjuang siang gesan alaeun paranti cokot bawaeun dituruban kumandepun diwadahan cupu manik astagina dibuka kuno ngaliwat anu weruh kasemuna anu apal kabasana anu rancigas ransana anu rancage hatena kembang pinetik sinabaran sari tutup lawang sigotaka permios.